diajar kawin heula kita cara kumaha tanya saya terima gitu nya nikahna gitu. tapi ada hari ini mana hari Eta urang teh arek ngobrol kayaknya ulah bebeja ka sasaha ieu mah aya awewe. Aduh anak teh lieur. Resep anak kasih eta awewe teh. Ngomong tong bebeja sahasa tapi Geus era Pak geus orang mana hah pakai dakteun pokona mah urang 4 jam lah yang kan mah jauh sama ke dia 4 jam mau naik bus mah. Oh maksudnya kayak kapan mindahkeun urang ka kita kasih mas bisa mas urang mah di lain-lain ge dulur anak antum teh geus leungit urang mah tayun nu bisa mah ieu. ulah bohong mas urangnya can bisa euy. Iya bener sosok kawan nama geus apa? Sugaran atuh pangminahkeun ka mana urangnya. Saya teh sama kunaon gitu urang harita. Cuman awas ari tong sampai pertukar awewe gitu. Maksudna oke awewena di mana ya di mana gitu. Tuh hayang gitu mah. Saya nama percaya. Oke siapnya pindah ke imah itunya ke imah si Dede lain ke WC lain atuh hararayang kamar deh saya ngawaduk wae kamar deh begitu ya tadi bisa deh dipindah ke mana dipindahkan ke mana ya asalnya naon waktu si Dede neangan ucing pas disulat dina karung isina budak urang apura lain anak dipindahkan ke mana itu ku si Imah jeung Kang Iwan teh lieur siga ka imah makam ieu mah terbalik jelema teh duaan woi balikeun deui anak woi kadang gegeruan si Dede eta salah tempat sih kita bisa dipindahkan ke mana ke awewe atau paurna teh gegeruan gitu di pentungan ku batu. Udah balik ke dulu ya. Kayak nyawa jadi karena gua alhamdulillah urang hadiah deui. Bapak ini ketemu waduk awan karena di pas urang pas gitu teh di makam makam saha kan mun disalaman aya hondeng-hondeng kitu mas hondeng mas sekalian sih hadidinya ada urang mah niat tarik ka imah awewe nih jarah mah enggak sih kamari urang teh geus di barener atuh tadi pokoknya mah geus pagi aja ablaung Mas bagian saha ini teh ngarona teh malam ayeuna teh limaan ya urang didinya Budi hiji deui urang mah bagian sare bagian sare urang mau lawar we ieu mah pagawe da teu lieur ayi kemo salam tak ieu men Kang Iwan nya apura man udah telat udah tas di mana ieu teh eta jadinya heula teh menekeun cai heueuh da enak mah kalau jadi karena teh di mana si remote eueuh nya lain sebenarnya mah urang teh males ngaroda teh ayeuna mah nah make males dan kumaha sareng ulah ieu tempatna ieu ada harieum hari ronda mah wajib tempatnya ya mas di kita makan ya untuk bayar mau teh berang masih sok dipindahkeun makamna tuh sieun sok ada keung ada penting teh tuh kan bener ada keung nah mah urang kieu urang pindah ke tong makamna di makam mah hese itu udah loba pos rona ya urang pindahkeun 1 juta bener kayak pindahkeun ka imah Bu RT Bu RT mah enggak ngutip Bu RT mah enggak udah pindahkeun pos rona ka tengah imahna sip bener bari lalajo mengba ingin kopi dahar bebas jadi ibu bisa ronda bisa ngaranda reset mang hoyong kopi biasa we tamu salaki mah kudu ngopi we jeung ngopi ieu we imah ya nyata atuh era cenah karena ge tamu naon dia tuh naon deui nonding hoyong eta i roti Jepang sarenceng Jepang kalau roti tawar roti keju atuh kitu mah lain roti paranti roti Jepang abi mah udah sekarang deui atuh roti Jepang atuh dari motor ka Jepang urang mah teh elit pisan si amang mah aing tukang dagang teh roti Jepang anu sok pamajikan amang make jeung si amang atuh ngomong sok tek
Ah, nu kieu balik kita ngaranna ti Jepang. Soalna abdi mah pan tingali pamun teu abdi atuh siga Jepang. Teu ngarti pisan. Bungkus atuh. Kamu sih pas akan